Nah, pean atuh nyeri. Nah, benang suluh dah. Poe kusum halodot teh aya berkahna aya hikmahna. Jadi boga suluh yang nurun si mak. Ayo teman yang ambil suluh kumpul aneh ataupun si mak. Aduh, tah saya boga duit sakit itu teh dipake beli batu tah da hayang ngambilkeun radio. Nah, geus batuan geus. Wah, ruksak gitu euy. Panas di batuan. Soraan. Kalau menangis, pol. Aing mah euy. Hanas boga duit sakitu kitu nate dibelikeun kana batu baterai. Efek teh burung. Servis itunya euy. Aing mah euy. Soraan. Jangan tuang servisna. Reka mana, Mang? Amang reka mana eta? Mau naon? Ngomong atuh sete rek mana kitu mana teh hare-hare we. Teh Gitu urang ngomong. Amang pada ka mana? Ninggalak ieu. itong di dieu atuh diuk mah ngarangan jalan. Tuh di ditu tuh ajakan diuk mah. Sok atuh Amang tos di mana? Amang tos di mana? Amang geus di mana? Aing teu ngalunggu, ya ampun. Oh. Ieu mah anu Pak Kades, lain nu abdi lain nu Pak Kades, ieu mah kabeh ka itu tuh. Yo Pak Kades itu nanya Pak Kades. Eta Amang tos di mana nya anak ieu balik ka sana? Oh, radio. Heeh. Ngomong atuh radio. Moal dijual rek diomean. Rek diomean. Anu tungkak, yes. Su ganteng. Ieu tah urang boga duit. Belikeun kada batu. Dalapan batu. Ari ieu na tuh hurung lucak. Tah. Lucak tuh. Cobaan. Tuh. Tarik. Ieu sada. Tuh, ti sadan teu. Mang ieu sada tak eta tarik. Sok ngarang maneh mah sakitu jempling kieu. Tah. Cir kocar kacir dari eta kareung teu. Teu cadan teu. Tukang servis di mananya? Lepis, tukang lepis. Kan aja di urang ngebongi. Tukang servis. Sok komean ieu lain supir. Ih, jauh-jauh kena supir. Pelek maneh mah. Ih, sok nyervis ieu lain supir. Ieu mah euy curiga jelema teh
Dengarenge apa kumaha manfaat pamali ngamanfaatkeun urang gawean. Mang. Mang. Dengarenge. Mang. Mang. Ayeuna mah ieu ku abdi urang omean nya. Tah ieu diomean. Ieu urang pan geus capek nya, ieu geus capek jangan tukang servis geus mana bisa pangomeankeun ieu. Pancet urang teh dieu teh kitu mang, cik di dieu ge kitu mang, dieu mang teu. Ku pangomeankeun. Ike sabarahaeun kitu, hayang cenah hurung deui, hayang cenah alus, urang teh geus teu kuat, hayang kita. Yeuh, Hah? hayang kita joget-joget. Haduh dok, haduh. Joget, oh soraan. Sakit kieu tarik. Teu kira nyakieukeun kieu mah teh. Siap. Ku abdi urang diomekeun nya. Ke amang susul ka imah, amang datang ka imahnya. Ah, Geus ulah ngomong capek mang. atuh, Naon? ike urang ka imah heuh. Kumaha di dinya geus capek. Ieu suluh we bawa. Mare. Ike ka imah heuh. Ay sendirian daek ngomean urang jangan tukang servis. Aduh nih geus sore ieu teh. Ieu bagus beujeuna neang radio ka ieu sendirian harang teh lah. Kenaon? Mana emang sok tepugu-pugu datang atuh ngagerawan kenaon kitu nanya teh mana mau nyampurkeun assalamualaikum atawa nanya hei kenaon tuh gimana ngomong naon itu jelas ya atuh jelas mah di imah urang mereka mah kejadian nek mau radio urang mah tuh nya sanu dagang kertas polio tigana ih ka mana wae sia tah mah mana mah hayu atuh rek ngilu mah urang ka imah siderian rek mawa radio bisi kaburu-burit ah tuhnya si eta mah ini teh tara ngajak-ngajak ih Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngomong naon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mang. Si Amang mah, Mang, lamun aya nu assalamualaikum, jawab seteh pamali. Ih, Pan BG ku abdi teh dijawab atuh Mang. Waalaikumsalam. si Amang ieu mah kalak hayang oleh-oleh cenah. Mang, arek mawa radio urang teh. Ih, Oh, antosan. Nyanak radio antosan. ngomong naon? Tah, tos beres kalau antosan. Aduh. Beres. Oh, caralik. Nah. Oh, ditarikan ku Amang kudarian. Cir, pacar kacir. Karena mungkin naon sih aing. Mana anu dirasa ari maneh? Ayo, sadata. Soraan. Astaga. Ngobrol naon? Terpusing. Hayang daging. Naon sih hayang daging mana mah? Atuh mah ngomekeun mang. Ih, Ieu teh geus diomekeun Mang. Tah, sadat tarik tah. soraan ngomekeun. Nah naon tadi naon pukul atuh kan tadi ngomekeun. Hurungkeun atuh ieu teh. Waduh, anjing. Sarwana itu nih. Ayo. Yo, sakirana teu bisa ngomean, tosok non teh ngaranna teh tosok sok soan bisa ngomean. Ngomong teh bisa ngomean kitu. Nah oke mah urang rek neangan tukang servis anu handal. Marantau kayak kali itu rudet.
ampun Kurang inget ah.